Kasih urang rek curhat masalah si Emong. Naon kitu si Emong. Ti saprak si Emong sunya. Jadi tara nanya ka uing teh. Sugan atuh eta teh meh boga dosa naon teh si Emong. Perasaan urang teh da teu boga kasalahan ka si Emong teh. Urang ge rada amek ka si Oneng teh. Euleuh nya amek kunaon maneh ka si Oneng. Kasih Oneng teh amek teh dek nginjem duit ku teu mere teh cara manehna. Mes-mes nginjem duit, mes-mes nginjem beas, aya teh pun pangabutuhan kurang teu mere. Can teu dibayar meureun tasi ku maneh. Teh meh meureun mata teu mere ge sieun teu dibayar meureunna. Sih, ayeuna mah boga ide. Ide naon ih meuni jong naon meuni nyeri. Kumaha lamun si Oneng jeung si Emong urang adu dombakeun. Kumaha carana nya? Maneh bagian ngahasut si Oneng bahwa si Emong teh sok ngagogoreng wae si Oneng. Uing bagian ngahasut si Emong. Kumaha? Daek teu? Oke, siap lah. Iraha teu urang bergerakna. Kayak urang neangan situasi anu hade. Alhamdulillah enak aing geus bahakaneun. Tapi ieu hakareun aing moal dipijet beja ka jelema tiluan. Lamun eta jelema tiluan nyahoeun hakaneun aing pasti bea. Komo si temeh mah aing mah. Si eta mah lamun nyahoeun pisan aing boga hakaneun digubuk ongko, dihakan dia ongko. Pirung singeun aing mah. Enak mah geus rek dihakan ku aing ku sorangan. Ayeuna Eke keur loba duit moal beja-beja ka besti-besti bisi ngarinjem hese mayar komo si Tarsih mah nginjem getol mayar cadu. Senangnya hatiku kalau banyak uang. Oneng. Oneng. Aya kitu si Onengnya, Oneng. Oneng. Si Tarsih. Oneng. Gua lagi nginjem duit. Aya kitu si Oneng. Oneng. Iya. Iya. Ayo naon Tarsih? Ayo udah gede. Ayo naon? Oneng. Tadi tuh urang teh ka dieu. Tapi nempo si Emong jeung si Teme keur ngomongkeun manis, Oneng. Hah? Ngomongkeun alus atau ngomongkeun goreng? Maknya ngomongkeun alus, nya ngomongkeun goreng atuh. Ih, kumaha ngomongkeunana? Oneng, urang teh kepo ngintip heula obrolan si Emong jeung si Teme. Sok-sok ngomongkeun naon si Emong jeung si Teme. Oneng, maneh pajarkeun ceuk si Emong mau bawang anu Haji Enung. Haji Enung teh na teh reneangan. Eta si Emong kumaha wani ngomongkeun aing can ngasaan dibogem ku aing. Oneng, kali-kali mah kudu dibara jelema kitu mah kuman lah. Hayu Tarsih, antar aing ka ieu mana orang bogem ayeuna sekaligus. Hayu. Hayulah, siapa takut mah. Kata jeung wangi jeung ka dieu. Panto. Ini buru ah. Duman ah. Bukan aya di imahna ieu si Emong. Aya kitu si Emong teh. Mong. Emong. 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 Nyahoeun males aing bahakaneun. Aing Emong. naon cenah? Mana dong ka dieu? Atuh hayang ulin we ka imah maneh. Di imah batur. Nah, maneh bibir susutan. Tuh tuna naon? Ieu biasa geus ulang cak-cak. Ulu, maneh nuang naon disusutan kitu. Bieu aing aya beurit ngaliwat ku aing gage aing mah kitu. Da aing amak kada beurit bete.
Aing lapar. Sia mah. Buru asup jero. Aing. Buru asup jero nih. Ngobrol. Leuh emeh, mana ka dia aya naon? Sos buru diuk. Liluak ieu kitu. Aya naon ka dieu leuh besok keneh geus ka dieu. Heueuh tadi nama urang teh dek ka warung. Ngan pas belok ngadengi si Oneng jeung si Tarsi keur ngobrol. Heuh terus urusan jeung aing naon? Nya jelas aya urusanana jeung maneh. Heueuh naon sok jelaskeun urusan jeung aing naon? Heueuh dengikeun heula. Masalahna si Oneng jeung si Tarsi teh keur ngabogoreng maneh. Hah? Asli eta teh meh? Asli 100% dijamin halal. Terus ngomongkeun kuat, ngomongkeun naon eta? Buru teh buru. Sok buru. Pajarkeun cenah maneh teh cenah taramani jadi bau awak. Malahan mah eta gebetan maneh anu diincar ku maneh teh geuningan. Kabur cenah da mun cenah pajarkeun teh manehna da bau awak. Hah? Saha eta teh ngomongna? Si Oneng atau si Tarsi? Sok bejakeun. Anu pepeuleukna mah kadenge ku uing mah si Oneng si anu ngomong kituna teh. Oh, itu cara namanya. Si Oneng hayang dikepet atuh ku aing. Coba-coba ka aing mah sok rasakeun si Oneng. Ngeuh, ku aing mah didodog kana si Oneng. Heuh, hayu, ayeuna mah teh urang kontrol si Oneng, urang ngungkatkeun si Oneng. Hayu buru. Hayu lah siap dapat 6. Heuh, hayu. Hajar lah manusia itu mah. Buru. Mangke atuh sia mah Buru aing aing. siapa Aing nafsu. Emang Cicing, aing heula ngomongna. urang heula. Oneng, sabar Oneng. Oneng, sabar Oneng. Oneng sabar. Oneng, sabar Oneng. Cicing Tarsi. Oneng, aing heula can ngomongna. Aduh. Geus we ayeuna mah tas batu gunting we. Ai si teme sok loba heureuy keur emosi kieu teh. Heuh sok hayu. Yuk, sok, buru. Sok. Buru. Kertas batu gunting. Aduh, sarua euy. Sarua. Sok ayeuna jadian deui. Sok. Kertas batu gunting. Aing menang. Buru sok ngomong naon? Naon maksudnya sia ngomongkeun aing, pajarkeun aing taramani. Gara-gara sia gebetan aing jadi eueuh. Heh, dengekeun. Bisnis aing hancur gara-gara sia. Bundung geuleheun ka aing. Heueuh, emang kumaha tuh ke si Oneng dilaporkeun ke polisi? He Tarsi, si Oneng leuwih parah. Ngomongkeun si Emong lebih kejam ngomongkeun taramani mah. Heuh, ayeuna mah Oneng jelaskeun kabeh kagebetan aing. Hah? Hoream teuing. Bukan Oneng, tong bae Oneng. Tarsi, naon maksudna mana piluan? Heueuh Tarsi, pan masalah naga nu duaan. Heueuh maneh emong nu kudu ngajelaskeun ka Haji Nung mah. Hidup Emong. Si Teme, ulah pilueun, ima urusan urang jeung si Emong. Halo, si Teme, sahabat. Ai. Heuh kembae we da urang ge boga sahabat. Hidup Oneng. Oneng, hidup. Kalau maneh tengah jelaskeun kagebetan urang, si sayang persahabatan kita cukup sampai di sini. Oke, lamun maneh tengah jelaskeun ka Haji Nung, persahabatan kita putus. Layang kali putus. Lain Tarsi, lain layangan. Naon atuh? Ayangan jangan pergi. Aduh, aing curiga ka si Teme jeung ka si Tarsi. Nah bisa jadi akrab kieu. Lah, nah si Tarsi jika gitu jeung si Teme. Jos, lamun isuk perubahan, awas, aing kamu. Oke, urang ge bakal ngamuk ka maneh lamun eueuh putusan Haji Nung isuk. Ayo Tarsi. Ayo Teme. Teme. Nah, jadi kacau kieu nya. Naon anu kacau teh Tarsi? Heueuh, eta si Emong jeung si Oneng. Nah, make jeung dek gareulut
gitu ngebahayakeun. Ah kembae bere pelajaran nu karare itu mah si Oneng jeung si Emong mah abis cerak. Teme, tapi moal kunaon kitu? Mal kunaon. Tapi urang di dieu keur naonnya? Ah, aing rek nyangu heula mending ge ah. Har itu gara ka ini, bae urang ge ka warung heula we. Ah, rek geus temeh heula aing. Sugan aya temehna. Hah? Itu temeh karaon? Sampurkeun ku aing. Hah? Itu temeh karaon? Juga nu bingung. Ah, ku aing sampurkeun ah. Ngomong naonnya sih temeh. Aduh, salah teh nya aing ngadu domakeun si Oneng jeung si Emong. Padahal aing teh rek mere pelajaran. Nah, habet jadi kieu aremosina. Sialan si temeh. Ah, ieu mah kudu dibereskeun. Mal bener kieu mah. Aing rek minta dihampura. Oh, jadi siapa gitu temeh kalau kuan teh? Emong ku urang dijelaskeun. Tuh nyangka maneh teh temeh jadi dalang semua ini. Heuh, hampura emong hampura. Da urang teh tadina atuh kesel ka maneh teh. Kesel mah lain kitu carana. Jadi urang jeung soalnya pasea. Heuh, emong aya mah urang aku salah. Ayeuna mah hampura we nya emong. Heuh, geus ayeuna mah ku urang dihampura. Ngan ulah sakali-kali deui. Geus ayeuna mah urang kasih Oneng urang jelaskeun. Heuh, hayu atuh. Ayo. Buru atuh. Rese. Itu si Tarsi rek kamananya? Itu sulah. Alah, si Emong jeung si Oneng jadi para saya kieu gara-gara ku urang diadu domakeun. Tarsi, naon maksudna? Aduh, Oneng kek ku urang kek bisa dijelaskeun kek. Teu nyangka urang mah Tarsi panyateh mah teh kitu. Oneng jadi kieu nya, urang teh kamari teh ngobrol jeung si Temeh. Nya terus? Tah si Temeh teh amek ka si Emong. Jadi si Temeh teh ngadudamakeun maneh jeung si Emong. Ajig, teu nyangki panyateh teh kitu. Jeung maneh mah Oneng kamari urang amek da ka maneh nginjem duit teu dibere. Heueuh urang teh eueuh mun aya mah moal hese. Heueuh kumaha atuh Oneng urang teh kalakah ngadengekeun si Temeh. Heuh geus lah, ayeuna mah urang jelaskeun si Emong. Oh, Temeh maneh jadi dalang semua ini. Tuh nyangkanya jadi kalaritu. Heueuh Temeh kumaha ieu gara-gara didinya. Tarsi, nah jadi nyalahkeun ka urang. Har, pan ieu rencana maneh. Pan ieu teh direncana urang duaan. Stop. Naon sih? Ayeuna persahabatan urang terus kumaha? Heuh hampuranya Emong kamari urang emosi. Heuh Oneng, urang oge hampura. Terus ayeuna si Tarsi jeung si Temeh kumaha? Heuh, hampura we atuh. Oneng emong urang teh salah. Heueuh urang ge hampura Oneng, Emong, Temeh, pokona mah persahabatan kita halus selamanya. Ah, terharu. Heuh geus lah ayeuna mah urang saling ngahampura. Tapi janjinya ulah dijarieun deui kasalahan. Awas kieu. Kita kan sahabat dari dulu sampai sekarang harus bersama. Oke Oneng, kita berpelukan.